Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qauluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil qasrah fal qur'anul karimu fi hidayatul burrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat anu insyaallah calon-calon ahli surga nu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat tur dipicinta. Urang ngadua pamugi urang sadayana ngengingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nu teu damang boh panyawat dohir panyawat batin. Pamugi panyawat didamangkeun ku Allah. Nu kulawargian sing janten kulawargi sakinah mawadah warahmah. Nu usaha mudah-mudahan ngengingkeun rezeki anu seueur berkah kalayan halal. Nu palai kagungan caroge, palai kagungan garwa, pamugi Allah Subhanahu wa taala maparinkeun jodoh nu manfaat dunia akhirat. Nu palai kagungan murang kalih atanapi nu parantos kagungan, pamugi sing janten murang kalih solih kalian solihah, atuh nu kagungan cita-cita naon wae cita-citana pamugi dikabulkeun ku Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, urang teraskeun deui hancana tarikh Islam Qisasul Anbiya masih ngabahas Nabi Adam alaihissalam. Nanging sateu acan diteraskeun urang ngaoskeun sholawat. Mudah-mudahan urang sing kalabat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang sasarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadal maqam biqalbin salimin wajidih tiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shallu alaihi wa sallim wa barik alaihi. Sumuhun nalika Allah Subhanahu wa taala miwarang sujud ka sadayana malaikat, maka ternyata brek sadayana sujud kecuali iblis. Lantaran iblis mah termasuk sombong, bahkan termasuk golongan jalma-jalma nu kafir. Sakumaha didawuhkeun ku Allah na kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
Jeung nalika kami nimbalan ka para malaikat geura sarujud arandika ka Adam nya para malaikat teh sarujud kajaba iblis mugen embungeun sujud sarta takabur ku kituna maranehna kaasup kana golongan jalma-jalma anu kafir. Maka nalika para malaikat sadayana sujud penghormatan ka Nabi Adam alaihissalam, maka iblis mah henteu daekeun. Nu akibatna ku Allah Subhanahu wa taala maka diusir ku Allah Subhanahu wa taala ti surga, bahkan termasukna yalain anu dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, dipicinta. Maka rarasaan keur iblis talian iwatil lir ibad geledeg anu ngajeleger, lir buludug nu ngajelegur, lir bentar nu ngabeledag, bahkan talian harita keneh maka rupana iblis nu asal bulan ajajil nu tarina kaset, bahkan make mahkota nu kalintang pisan endahna tina emas inten berlian anu murug biar kadia kunang berubah rupana jari goreng patut, bahkan talian bahkan jadi berem lir besi atah beuleum. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sajongjonan ieu iblis ngajeuntul mirana pungul ngahulang miraga menang lantaran rarasaan mahena teu pira ku teu daek sujud ka Adam, lantaran ngarasa Adam mah leuwih hina tibatan manehanana. Adam anu kakal diciptakeun, sedangkan iblis geus 7.000 tahun ibadah ngamasucikeun ka Allah Subhanahu wa taala, ternyata tepikeun ka dilaknatna. Maka akhirna iblis sumpah cik iblis, maka Adam jeung katurunanna bakal dijerumuskeun sangkan marengan dina api neraka. Maka akhirna ieu iblis talian iwati nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala pokna kieu, ya Allah, maka kulantaran gara-gara iblis maka sim kuring ternyata dilaknat ku Allah diturunkeun ti surga. Ku sabab kitu maka tangguhkeun umur abi tepikeun kana poenan kiamat. Fangdurni ila yaumi yub'atsun, maka ku Allah Subhanahu wa taala dikabulkeun permohonanana, maka ternyata iblis mah dipanjangkeun umurna tepikeun ka poe kiamat sangkan ngagoda, bahkan Allah ngadawuh moal aya nu kagoda kajaba jalma-jalma anu ngabogaan iman dina hati. Mawi kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, perlu dijadikeun pelajaran kangge urang sadayana. Ari anak incu Adam tingawitan Nabi Adam alaihissalam duikeun ka umat nu terakhir, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh pupus. Kadang kala duikeun ka 63 tahun, bahkan kadang kala budak keneh, kadang kala remaja. Sementara ari iblis mah ternyata ti harita boga anak jeung keturunan, bahkan teu kungsi paeh tepikeun ka poe kiamat. Mata pantes sakumaha lobana iblis atau setan laknatullah alaihi. Moy peryogi urang kagungan persiapan mageran dina urang pribadi sangkan kumaha teu kagoda ku iblis laknatullah alaihi. Geura urang tapakuran, urang hidup di alam dunia teh sementara. Ku akang sok diseringkeun tanya ditinggal di ayat Al-Qur'an wae, ye manusia hirupna teh sementara. Dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan. Setiap man, setiap insan, setiap manusia pana. Nah ayat itu sejen Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nu bernapas teh maka bakal maut. Moy kitu urang sing kagungan persiapan, sing yakin yen urang tugas di alam dunia. Dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia
kajaba pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seueur persiapan meungpeung urang hirup dalam dunia bilih kabujeng maot ku akang sutina domkeun nya. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara umur anjeun di dunia teh moalila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan unggal poe unggal peuting dicontang. Syariatna urang nambahan umur teh padahal hakikatna mah teh lain ibati ngurangan. Setiap menit disiksi ku menit, dicak-cak ku mangsa, dibubuk waktu urang bakal ngurangan. Mawi sok sering ibu-ibu di madrasahnya kadang kala sok ngadom biringan. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang peuting ulah oleh bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti poma kudu ati-ati ibadah masing gumati karasana mun sakarat nyerina kaliwat-liwat akibat hirup teu salat jeung teu daek mayar zakat hirup di dunia maksiat henteu akur jeung sahabat sangsara dunia akhirat dah hirupna jadi bangsat naudzubillah tsumma naudzubillah pindali. Bahkan kadang-kala kapungkur masuk aya pupuh tanya kapungkur akan kerbudak. Eling-eling masing eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan baik raga taya pangawasa lamun kasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan terus teh sing apik ngawincik diri iatna ngaraksa awak mapaes hate kunasbeh magran jiwaku Quran ningkatkeun nya katakwaan sujud syukur kanu agung ibadah ka Gusti Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka satrasna tayalian iwakin Nabi Adam cicing di surga masya Allah. Tegas nama tina ngawitan katuangan, tina ngawitan leuteun, bahkan tempat tidur endah, katuangan sagal ayah, henteu kada usaha, henteu kudu capek ka muslimin sadayana. Bahkan lamun di urang mah digambarkeun beurang kaganti ku peuting, peuting kaganti ku beurang tutup minggu, datang bulan, tutup bulan. Ganti tahun muga mawa kamajuan ganti tahun ngawujud karaharjaan patani si mukti jeung saterusna. Masya Allah Nabi Adam alaihissalam indahna hirup di surga. Kaum muslimin wal muslimat dimuliakeun ku Allah ku akang dipihormat tu dipicinta. Nabi Adam nya di surga masya Allah kalintang pisan asrina teu panas teu tiis sedang wae bahkan sakala rupa endah kalintang pisan endahna kaum muslimin wal muslimat sadayana bahkan sering ajeuna leulempangan mapai-mapai patamanan kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah bahkan neuteuk kana binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala
Begitu anjeunna ningali manu kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah kat ningali sing carwit di sadana. Misalnya seorang manu nya. Ternyata ku Nabi Adam alaihissalam diteuteup. Bahkan geus diteuteup ternyata Masya Allah aya bedana jeung manehna. Sementara Nabi Adam alaihissalam di surga ternyata hirup nangan sorangan. Sedangkan ari manuk mah kaum muslimat rata-rata duaan tingali kumaha kumaha endahna eta manuk. Atuh leumpang deui ka muslimin sadayana Nabi Adam alaihissalam aprak-aprakannya di surga ningali kana sato hewan aya kijang nu kalintang pisan endahna bahkan tandukna ge tina emas. Ternyata kijang ge sarua henteu nganukur sorangan tapi ternyata bahkan berdua jeung pasanganana. Atuh leos deui ningali deui kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala leumpang deui ningali kana balong-balong kana sungai-sungai kana walungan-walungan. Ternyata Masya Allah sing siriwikna lauk emas rupa-rupa kaum muslimat sadayana. Lauk-lauk nu kalintang pisan endahna. Lauk emas bubay ge boy kiribeg budibeg di paraban mata krowog seleweg lepu cunghul roheap nyantok bakatur muni urang gitu nya. Ieu mah ternyata Masya Allah lauk-lauk emas na di surga baresita Masya Allah aya nu terbuat tina emas nu tina inten nu tina berlian tapi rata-rata sasatoan ternyata berpasang-pasangan. Atuh puguh ka muslimat dimuliakeun ku Allah bakang dipihormat dipicinta. Enggal nama Nabi Adam ka muslimin sadayana. Enggal langsung ajeuna berangkat deui kana tempat istirahatna tegasna ngagoler bae neuteuk ka langit jeung neuteuk kana pelataran-pelataranana. Sok sanajan sagala aya di surga ternyata karasa hirupna sepi lantaran sendiri alone sorangan. Tah tapakuran kurang sadayana. Boro-boro diurang di alam dunia cacakan di surga lamun hirup sorangan teu ngeunah. Anu bae bersyukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allah tos ngajadikeun berpasang-pasangan ke urang. Dawahan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Jeung di antara tanda-tanda kagungan Allah tos ngayugakeun ka aranjeun teh bangsa-bangsa aranjeun papasangan jodohan. Nu tujuanana silih simbeuh ku kadedeuh, silih siram ku kanya, silih sembor ku kasorok. Tah ieu teh tanda kagungan Allah pikeun jalma-jalma nu berpikir anu mawit urang kedah bersyukurnya lamun tema urang sebagai caroge syukur kana kanikmatan ti istri. Masya Allah mang masakeun mah mang nyeuseurkeun mah di imah sasapu ngepel ngumah wadah sagala dipidamel ku istri bersyukur lalaki nu soleh mah maka kalian iwatib bakal mengucapkan terima kasih kalau jantan istrina. Ini mah pamajikan main digaplok wae siga hansip neungeul bangsa. Kadang-kadang dibabukan kurang ajar sia berang di tenggelan ari peuting deui wae astagfirullahalazim. Atuh sakali nanti eta sami istri ge bersyukur kana kanikmatan ti caroge. Bersyukur karena kenikmatan ti caroge. Masya Allah maparinan gaji ka istri bener 2 juta genep tahuneun misalna atawa 5.000 setiap menit ti caroge. Kanikmatan ti caroge Masya Allah kalintang bisa seueunam bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala
sebagai istri nu bersyukur cirina nu bakti kalau janten carogena. Alhamdulillah. Atuh urang jadi murang kali sami murang kali oge nya. Murang kali sopan, santun, rajin ngaos, nuntut ilmu, berbakti ka ibu rama, berbakti ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan jadi insan nu guna ka manusia bangsa tur agama. Tah ieu anu bakal ngarupakeun titikna mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga. Bersyukur urang hidup di alam dunia ditakdirkeun ku Allah berpasang-pasangan. Teu kabayangkeun ku akangnya. Teu kabayangkeun lamun hirupna lalaki wungkul di alam dunia. Lamun lalaki wungkul sigana tembok Persib ge ngajungkal kata lalaki. Mun lalaki wungkul. Pon kitu deui lamun teu misalkan ayeuna di dunia istri wungkul eueuh lalakian. Sigana tong-tolang nangka digaras ibu-ibu ya Allah saking kubingungna. Boro-boro di alam dunia cacakan di surga wae Nabi Adam alaihissalam sering kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ulang jentul. Kadangkala asa aya nu kurang itu kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lantaran hidupna anu kursorangan. Istilahna mah culang ngecileung kaum muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cukleuk leuweung, cukleuk lamping, jauh kasintung kalapa. Lihat dengan lihat lain jauh kainung ka bapa kalantur beda mah kudu sorangan. Masya Allah kaum muslimat dimuliakeun ku Allah. Allah Maha Uninga kana sagala rupa perkara nu ternyata dirasakeun ku manusia. Maka dina nalika Nabi Adam alaihissalam saur sapalih katerangan maka Allah Subhanahu wa taala maka ternyata nyiptakeun istri nu namina Hawa nu dicanak tina tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Atau begitu Nabi Adam alaihissalam gugah kaget tuniran ningali trok tok tok nongengang cek paralang eta mah nya. Kaget tuniran ningali naon margina Masya Allah dihareupeun manehna aya hiji istri nu kalintang pisan geulisna. Masya Allah cantik luar biasa. Masya Allah. Lamun digambarkeun ka muslimat dimuliakeun ku Allah kecantikan kata Siti Hawa di surga teh ya kaum muslimin sadayana. Istilah urang Sunda mah alus tangtung hade laur. Ngalam panyat hade kepat diteuteup ti hareup sieup disawang di tukang lenjang ditiliti ger leungit. Tarangat teh jaman terangan halisna ngajere paeh. Pipinana dusa pasi panangalir gondewa rancunit curug lu pucuk eurih lengkeh cangkeng lir papanting kaum muslimin sadayana angkat lir macan tenangan estu endah mojang surga bahkan leuwih endah tibatan bidadari ti surgawi kitu kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu akhirna maka tayalian iwaltib Nabi Adam uluk salam. Saur Nabi Adam alaihissalam assalamualaikum diwalar ku eta istri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta saha man anti sahari anjeun teh ari anjeun teh saha makhluk naon asa benten tilu sejen benten dibandingkeun jeung kijang benten dibandingkeun jeung kijing komo jeung kojong benten lamun dibandingkeun misalkan jeung tutut dibandingkan jeung huut dibandingkan jeung samutut benten pisan tepikeun ka ieu mah Masya Allah indah lain lumayan. Maka teh ternyata saur eta istri wahai Kang Adam abdi teh Hawa di mana ari anjeun teh maka cek eta Hawa tayalian Allah Subhanahu wa taala nu parantos nyiptakeun abdi pikeun nyarengan sarira. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Gembira ku sababna ieu aya mah aya barengan. Bari ternyata panggeulisna cewek waktu harita. Dawuh deui deurnya deui ngan hijina. Nu akhirna kaum muslimat dimuliakeun ku Allah. Maka saking gembira Nabi Adam alaihissalam
saur sapalih katerangan ngaragamang pananganana bari nyaba ka Siti Hawa. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, "Uskut, diam wahai Adam." Cicing Adam, teu meunang anja nyentuh hatta tusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu meunang anja nyentuh kajaba anjeun maka ngucapkeun shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaros Nabi Adam, saha Rasulullah teh ya Allah? Rasulullah teh lian iwatid umat anjeun. Maka Nabi terakhir anu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, maka harita keneh Nabi Adam alaihissalam ditikahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Siti Hawa kalian mas kawina ku ngucapkeun shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat itu dimuliakan ku Allah, bahkan dihormat, dicinta. Enggal nama Nabi Adam, kaum muslimin diserangan ku Siti Hawa teh. Maka kalintang pisan bungahna di surga. Istilah orang Sunda mah silih simbeuh ku kadeudeuh. Cie. Silih simbeuh ku kadeudeuh. Silih siram ku kanyaah. Silih sembor ku kasono ka muslimin sadayana. Babarengan kali tua ka dieu. Lamun Nabi Adam alaihissalam berangkat ka muslim muslimat dimuliakeun ku Allah kana balo ngiringan Siti Hawa gesan. Lamun berangkatna atuh kana pasir-pasir surga, maka berangkat deui duarana. Pokona kalintang pisan endahna bagaikan pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, teretet. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri. Masya Allah indahna Nabi Adam jeung Siti Hawa di surga bari parantos ditikahkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu mas kawinna shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat anu ka-35. Dawuhan Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dawuhan Allah jeung kami geus nimbalan ye Adam prak anjeun geura matuh hidup bareng jeung bojo hidup Hawa di sawarga serta prak sing sugema dalahar sani sakada kadaharan nu aya di dinya sakahayang hidup duaan. Tapi omat ulah rek ngadeuketan kana ieu tangkal bisi hidup duaan kasuk jalma-jalma anu berbuat zalim. Jadi Nabi Adam jeung Siti Hawa maka akhirna ku Allah Subhanahu wa taala sinangan nyerak di surga kadaharan sagala aya. Apapun yang diinginkan silahkan makan. Mun di urang teh mah kangkung aya, beas aya, ase cabe make jahe, lanjung aya, panas aya, ari bebene midua hate. Masya Allah indah. Kaum muslimin wal muslimat itu dimuliakan ku Allah, ku akang dipihormat tur dipicinta. Enggal nama Nabi Adam alaihissalam kaum muslimat itu dimuliakan ku Allah. Berdua kalintang pisan endahna hirup di surga. Istilahna bakal cai jadi saleuwi, kaderat jadi saloga.
kacai barang abdi ka ilahi kalarat ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan dua anak ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah alladzi rahmanur rahim Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 amin. Ya mujibas sailin. Kaum muslimin wal muslimat pun dimuliakan ku Allah, ku akang lebih hormat, ku lebih cinta. Cak kurang tenden dihandelem hieum tunda dihanjuang siang. Parantinya ndak ngantunkeun betapa indahnya, betapa nikmatna Adam sareng Hawa berdua di surga bari sagala disadiakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sagala dihempekeun kajaba hiji tangkal teu meunang, bahkan sasatoan jeung sabangsana indah tegesna dina waktu harita. Kocapkeun kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka sarengsena Allah Subhanahu wa taala miwarang ka malaikat jeung ka iblis laknatullah alaihi sujud ka Nabi Adam alaihi salam, maka ternyata malaikat berangkat deui ngalaksanakeun tugasna masing-masing. Sementara iblis kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Diusir ke alam dunia. Sakumaha dawa Allah Subhanahu wa taala dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat anu ka 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazallahuma syaiton anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dawuhan Allah Subhanahu tuluy setan ngosewadkeun duanana Adam jeung Hawa tina kataatan sarta duanana dikaluarkeun ti padudukanana jeung kami nimbalan bra geura arinit hidup sadayana bakal jadi musuh keur sabagian sejenna sarta pikeun hidup nya di bumi pi tempatna dumuk jeung sukan-sukan nepi ka waktu anu ditantukeun. Kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, betapa iblis dengkina lain lumayan. Dengkina lantaran diusir ku Allah Subhanahu wa taala, maka tayalian diusirna ka alam dunia gara-gara Allah nyiptakeun Nabi Adam alaihissalam. Maka setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap saat ya iblis tegasna ngagugudu ku hawa nafsu, bahkan dendam anu semakin membara palai ngajerumuskeun Nabi Adam alaihissalam. Nu akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka di alam dunia ya iblis mumbul ka langit rek langsung ka surga. Nur cahya sasekaring wang trok tok tok nongenang cek padalang ieu nya. Nur cahya sekaring wawang ya ajar kang linuwi wa takaji danar ya danar sekar wijaya kusuma. Enggal namah kaum muslimat maka ieu iblis laknatullah alaihi
maka rek asup ka lawang surga nanging ternyata dihalangan ku malaikat tapi tingkat teu bisa asup. Neangan ti juru tibelah kidul lapur, tibelah wetan teu bisa, tibelah kulon nyamos, tibelah kaler weleh ieu iblis laknatullah alaih teu bisa, maka asup ka surga ku akang dihormat teu dicinta. Maka saur sapali katerangan talian iwati salian ti dijaga, maka ketika iblis laknatullah alaih naik ka surga langsung dibaledogan ku malaikat-malaikat nu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bingung nu teh hinggana. Akhirna maka ngulik ieu iblis kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah. Maka neangan sasatoan nu sekirna bisa nulungan kamanehanana, maka ternyata papanggih ieu iblis teh jeung oray. Maka cek iblis rai ka oray, lamun maneh bisa ngasupkeun ka surga maka bakal menang hadiah ti kami. Boro-boro oraynya jelema wae pabalik. Boro-boro jelema oray wae ternyata pikeun ka hezo kabita ku pangbibitana. Ayeuna kumaha? Maka oray nanyakeun ka iblis, cek oray, kumaha asupna ka surga atuh? Sedangkan lamun asup ka surga maka pasti bakal dibaledogan ku malaikat. Nya tapi kan ari maneh mah masih kana panghuni surga cek malaikat teh, maka pasti moal kapanggih lamun sim kuring diheungheum maka ku anjeun. Maka akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ieu iblis asup kana mulutna oray, bahkan ternyata lolos tina penjagaan para malaikat. Itu kaum muslimin sadayana. Atuh kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata akhirna mah ieu oray kaum muslimin sadayana biasa deui dan memang penghuni surga ieu orayna. Sedangkan air Nabi Adam alaihissalam nu keur berduaan kaum muslimat sadayana ningali kana situasi jeung kondisi indahna keindahan alam. Arjing kadang kala mun di urang meureun hahariringan. Mun di urang nya, alangkah indahnya dunia ku rasakan detik ini karena malam ini malam bahagia. Jadi inti namanya betapa indahnya Nabi Adam jeung Siti Hawa. Atuh kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, barang Nabi Adam alaihissalam keur aya dina taman kaum muslimin sadayana keur berdua dina taman, maka ternyata langsung diutahkeun kaum muslimat ku ieu oray tayalian iwati ku oray teh, maka langsung bisa aya di dinya eta iblis laknatullah alaih langsung nyamperkeun ka Nabi Adam alaihissalam. Cek kata iblis, assalamualaikum dah. Aduh, kaget Nabi Adam. Wahai iblis, idhab, ini anjeun, ya lain, wahai laknat. Itu saud Nabi Adam alaihissalam. Tong ka dieu maneh, maneh geus dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masya Allah pinterna iblis. Pokna teh wahai Adam, kami teh memang rumasa, jadi makhluk nu geus salah. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala akibat sekali berbuat kesalahan. Maka kami geus tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngahaja balik deui ka anjeun teh tayalian iwati karunya ku anjeun. Bisi wae anjeun boga nasib saperti sim kuring. Diusir ku Allah Subhanahu wa taala ti surga. Nah kumaha kitu saudara Adam teh? Ari anjeun apa teh nu dilarang ku Allah? Muhun saudara Nabi Adam. Wala taqrabah hadhihi syajarah, teu meunang ngadeukeutan kana eta buah. Fatakuna minal kafirin, bakal termasuk golongan nu kafir. Tah ieu Adam supaya anjeun nyaho eta tangkal teh telat iwati pohon khuldi. Ari khuldi teh khuldun, hartina abadi. Maka lamun anjeun ngadahar kana eta buah, maka anjeun bakal jadi jalma nu abadi hirup di surga salilana. Yeuh dam, sim kuring mah nasihu mubin, nasehat anu nyata yeuh.
bohong cek Nabi Adam. Teu bohong. Nu ahir bahkan iblis tepikeun ka sumpah demi Allah ini nasihum mubin sanyana kami nasihat ka anjeun talian sangkal anjeun ulah tepikeun ka sarua jeung kami nasibna kaluar diusir ke alam dunia maka lamun ku anjeun didahar eta buah khuldi teh maka berarti anjeun bisa hirup sailana di surga. Kitu kaum muslimin sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atau kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah, maka ari iblis ternyata kalintang pisan pandaina untuk bersandiwara. Istilahna boga lakon mun hirup dina sinetron, boga lakon dina sinetron mah beres cinta. Bahkan ternyata kamu mun penari mah sangat mengerti irama gendang, kapaleun. Mun kenang tarik jogetna tarik. Misalnya jaipongan tumpak bandung misalnya maka pasti bakal nurutin karena gerakan-gerakannya terkenal. Nah sangat pinter pisan. Jadi sangat pinter pisan iblis maka ente mengikuti karena irama itu beda cinta. Jadi pandai untuk bersandiwara. Nah, pinter bersandiwara. Jadi lamun cara misalkan ayeuna lemah lembutna sigap keseriheun. Lamun gagahna sigap tepikeun ka pikaruaseun. Betul-betul sangat pandai pisan iblis bersandiwara di hareupeun Nabi Adam alaihissalam. Nu akhirna nu kendang misalkan laguna daun tulus kisah bojong misalnya. Pak tindung pak tindung pak tindung pak tindung pak bang batu timbang terus pak batu timbang dibatu batu timbang terus pak batu timbang dibatu batu timbang maka bakal ngiruan eta iblis seperti kitu sangkan kumaha sangkan menarik di hati tergesna Nabi Adam alaihissalam. Atun akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka ternyata akhir nama kurayuan nu mendayu kadang kala ucapan ngandung sastra kaum muslimin sadayana. Bahkan ternyata kata-katana mengandung prosa, bahkan kadang-kala disindir karupa syair. Dipahat trayalian diukir dibulak-balik berbagai macam cara nu akibatna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka tertarik ka saha ka Siti Hawa garwana Nabi Adam alaihissalam. Nah, pokoknya kieu Kang Adam. Kumaha yayangku? Nya Nabi Adam manggil teh yayang. Kumaha yayangku? Tah urang cobian we atuh. Kumargi tadi iblis parantos sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yen ajeuna ngucapkeun ini nasihul mubin. Saenyana kami teh anu maparenan nasihat anu kalintang bisa nyatana. Maka sangkan urang teu hanyakal bisi urang diturunkeun ku Allah diusir ti surga maka urang nyobian we atuh nuang kana eta buah cek Nabi Adam alaihissalam keur naon geulis make jeung nuang katuangan nu dilarang ku Allah apanan katuangan teh segala aya dina meja aya dina tangkal buahna aya leuteun kantun nyanak apapun yang diinginkan silahkan dimakan haitsu syi'tuma sagala sakabehana kumaha keur urang pek wae nah kur jeung ngalanggar sagala saur Nabi Adam alaihissalam. Tapi kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka ieu ge bahan tapakuraneun urang sadayana. Maka loba pisan lalaki nu ngakibatkeun cilaka karena pengaruh awewe sakadei. Loba pisan lalaki anu cilaka karena pengaruh awewe. Mata istri lamun geulis, lamun soleh maka lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Sakaya deui. Lamun cantikna istri mah lebih cantik dibandingkan dengan bidadari. Ngan lamun geus jahat leuwih tibatan setan bungkeulekan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, tapakuran ka urang ayeuna. Kade. Bapak misalkan kebenaran boga pagawean di kantor. Boga pagawean sebagai bendahara keuangan. Cek istri, "Pak, ada apa ya, Yang? Tuh tingali
tetangga urang mah cacakan pegawai anyar, emas lagi sedek pelak becak di sana. Ya terus kumaha tuh? Nah orang mah gajinya pas-pasan. Ya tuh kumaha we lah akal-akal. Nah bila perlu sikat dulu. Nah cek laki teu meunang haram neng haram. Langsung senjata dikeluarkeun. Lamun akang teu nurut maka moal peuting engke moal dibere. Nah akibat kusieun teu dibere maka akibatna teu saeutik lalaki anu korupsi. Teu sakedik manusia lanang anu jadi bangsat bahkan dirampok anu gerot akibat naon ngabela kalau jadi awewe. Nah hati-hati bilih kakenaan ku urang makin namina musibah maka muslimat dimuliakan ku Allah. Musibah itu bakal bisa menimpa siapapun di antara kita. Bisa menimpa musibah datang ka lalaki kuat lalakina datang ka garwana kuat bisa ka budakna kuat tiasakan harta banda anu mawi masya Allah sing apik urang tina ujian nu diujikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina Allah bakal nguji ka manusia ku berbagai macam ujian. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Dawuhan Allah, jeung saestuna kami bakal nguji ka aranjeun teh ku rupa-rupa kasieun. Nah kusieun ku musuh, ku kalaparan, kakurangan banda, jiwa jeung buah-buahan, jeung prak gerak bubungah jalma-jalma nu salabar. Tegasna jalma-jalma nu sabar dina landangan cocoba. Nu kumaha nu sabar teh? Allah ngajelaskeun deui dina Al-Qur'an ayat anu ka-105 surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyaeta jalma-jalma nu mangsa katibanan ku musibah ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saestuna abdi sadayana kagungan Allah, sareng saestuna abdi sadayana teh bakal mulang ka mantena. Maka tantos mun menyadari mah tugasna urang dihirup dalam dunia keur ibadah, jeung urang bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala, maka sing yakin ujian ti berbagai macam cara, ti wetan, ti kidul, ti kaler, ti kulon, ti luhur, ti handap, asal kagungan, keimanan tur keyakinan, maka urang insyaallah bakal diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kaum muslimin wal muslimat ku dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, tu dipicinta. Mimitina Siti Hawa kaum muslimin teu tertarik kana janji-janji iblis laknatullah alaihi. Pon kitu deui Nabi Adam alaihi salam. Ngan lami kulami kaum muslimat ku dimuliakeun ku Allah, maka ternyata asup akal omongan ieu iblis. Omongan kantip pisan ieu tangkal teh tangkal khuldi nu hartina khuldun abadi. Maka lamun teh mah urang ngadahar kana eta buah bakal hirup nu abadi di surga. Sedangkan eta iblis memang geus ngaku yen mehna salah, bahkan geus tobat deui ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung mangkarunyakeun lamun teh mah ternyata ayeuna Adam bakal diusir siga manehanana. Ini nasil mubin, kuring teh nganasehatan jeung nyata ceuk saha? Ceuk eta iblis laknatullah alaihi. Atuh akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Enggal nama duanana kaum muslimin Nabi Adam jeung Siti Hawa. Melengkung ka Allah nu Maha Agung, muja-muja ka Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sadayana. Bingung ku rupa-rupa ujian jeung cocoba. Nu ternyata bahkan iblis tepikeun kasumpahna kaum muslimin sadayana. Maka makin lami ucapan anu ternyata masya Allah nembus kana jantung. Akibatna sumarambah kana bayah,
Sumeleket kana hate. Nu akhirna kaum muslimat nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Waktosna teu ngawidian deui. Mangga urang ngadua mudah-mudahan aya guna tur manfaatna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra ma subhanahu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiya hajat bi rahmat. Leres nama taufik dari Allah, hilaf nama kehidupan pribadi, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wa'afu minkum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.